Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mangguru. Wilujeng patepang dangu deui sareng Mangguru dina acara ngadongeng. Mangguru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Si Rawon. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka 14. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mangguru jang aji anu kakarek nyaho yen ingetan Kang Jaya geus pulih deui teu wudu pohara bungaheunana. Komo di bejaan yen Kang Jaya rek tetep mileuleheungkeun nyikenoh mah pohara marah maena. Ari kitu bade iraha ancer-ancerna acara nikahanana Kang. Ceuk jang aji nalek Mang Ucum jeung Mang Ocid anu harita keur milu ngariung milu ngareret ka Kang Jaya. Ari nyikenoh mah ngan saukur tungkul bunga campur jeung era. Rek sagancangna we jang rawon. Engke sore akang rek mulang heula nepungan anu jadi kolot. Pan akang miang ti imah teh nya ieu pisan tujuan anu utamana mah neangan jodoh anu dumasar tina wangsit. Tembal Kang Jaya nu ngariung rada kareru ngadenge Kang Jaya ngomong kitu mah. Kieu nya kantenan we ayeuna mah ku abdi bade diguar. Sababaraha sasi anu tos kalangkung abdi teh ngimpen kasumpingan almarhum pun Aki. Saurna dijodoheun abdi mah aya di lembur Pasir Kerut. Perkawis tepangna ulah mamaksa kedah numutkeun jalan anu biasa. Atuh pendakna sareng putra bapa kalih emak ayeuna abdi yakin pisan yen ieu pisan pijodohan anu sae kanggo abdi teh. Ceuk Kang Jaya ngajelaskeun. Jang aji Mang Ucum jeung Mang Ocid unggut-unggutan tanda geus ngalarti. Ayeuna mah lamun daek sore ayeuna keneh akang anter ku jang rawon ka lembur akang. Ceuk Kang Jaya ngareret ka jang aji. Atuh jang, anterlah karunya. Da bapak mah geus teu kuat, ari kudu indit-inditan jauh mah. Ceuk Mang Ocid ngahaminan. Nya mangga atuh Kang, ceuk jang aji nyanggupan pamenta Kang Jaya. Rek mawa naon atuh Jang Jaya? Da can aya bawaeun pisan ari dadakan kieu mah. Ceuk Mang Ucum semu anu bingung. Wios mak teu kedah. Abot deui barang cenake ari tebih mah. Nyana kanya sareng tresna pi istrien abdi oge. Tos langkung ti cekap kanggo sadirieun abdi mah. Ceuk Kang Jaya bari kituna teh ngaret ka nyikenoh. Ari anu dideretna mah beuki ngeluk banget ku era, tapi teu bisa dibohongan tina imut nama pinuh pisan ku kabagja. Bisa wae Jang Jaya mah ngomongna teh. Bapak rek ka Mang Udung heula atuh nya. Rek nyewa kuda. Da nikreuh mah lila teuing. Ceuk Mang Ocid. Kituna teh bari cengkat tina diukna. Kang Jaya ngan saukur ungeuk ngaanyakeun. Geus kitu mah geudig Mang Ocid indit rek nyewa kuda. Ari Kang Jaya jeung Jang Aji mah gancang saralin di kamarna sewang-sewangan. Kang Jaya katembong sumanget pisan. Da bubuhan geus lumayan lillah henteu tepung jeung anu jadi kolotna. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mangguru sanggeus siap sagala rupana. Jang Aji jeung Kang Jaya miang ngajugjug ka lembur Cikampak. Minangka padumukan anu jadi kolotna Kang Jaya jarak anu kawilang anggang meakeun waktu anu lumayan lila. Tapi kajurung ku maksud jeung kasono mah kacape ge jadi teu pati karasa.
Mitra-mitra pemirtup dongeng Mang Guru hari anu rek ditepungan nama hari teh keur ngaharulang we dina kursi di tengah imah. Geus lah nyai, tong dipikiran teuing perkara duit jeung rarangken anu digasab ku si Gempur mah. Ke lamun geus aya milik mah digantian deui ku akang soal rarangken mah. Ceuk Mang Ujang ngababarah pamajikanana. Lain perkara eta anu jadi pikiran kami mah bapana. Ari duit jeung rarangken mah aya keneh dina tempat rusiah urang oge. Kami mah ingat wae kasih jalu. Teuing di mana, teuing kumaha nasibna. Wa geus dahar boa acan. Ceuk Isah ngomongna semu ngalengis. Oh heueuh nyai, sarua akang ge ingat wae. Tapi dah kitu kahayangna geuning teu beunang dicarek. Padahal mah kurang kumaha urang dieu oge loba geuning anu harayangeun ka budak urang teh. Teangan atuh bapana teangan. Ari nyane neangan teh neangan ka mana da teu nyaho, teuing ka mana inditna. Nya ukur bisa ngadoakeun we ayeuna mah. Teu ngomong deui ari geus dikitukeun mah lajeng nyana ti heula basa Jang Jaya rek miang. Teu nyarita heula rek indit ka mana-kamanana. Ajar teh memang kitu wangsit anu katarima tinu jadi akina. Teu meunang kedal ka batur ngeunaan lembur anu rek dijugjugna. Di mana atuh hidup teh Kasep? Ma teh sono. Gerendengna Ceu Isah kalayan teuteup anu kosong. Di dieu mah kami abdi ge sono. Ngan geubeg. Ceu Isah jeung Mang Ujang pohara ngagebegna gancang ngareret kana datangna sora. Beureeh dina lawang panto anu geus ngageblong, Jang Jaya keur ngajanteng bari maledogkeun imutna. Jaya! Bareng Mang Ujang jeung Ceu Isah nyebut ngaran anakna. Satengah paheula-heula Ceu Isah jeung anu jadi salakina muru ka Jang Jaya. Kasep anak ting, geus di mana atuh hidup teh? Mate sono ieu sono. Ceuk Ceu Isah ngagukuk bari ngagalentoran anakna anu geus lila taya laratanana. Kang Jaya oge sarua teu bisa nahan cimata ngagukuk dina rangkulan anu jadi indung jeung bapana. Ari Jang Aji mah ngan saukur nempokeun bari rada ingcereuk-ingcereukan. Ari ieu saha? Tanya Ceu Isah sanggeus leler tina ceurikna. Dilebat we nyariosna mah meh raoseun, tempas Kang Jaya. Oh, nya hayu atuh. Tiap Kasep urang ka jero. Ceuk Mang Ujang dareh deh pisan ngabagiakeun Jang Aji. Gek sararea dariuk dina kursi anu kawilang hade dina zaman harita mah. Ari Ceu Isah mah kalayan paroman anu kacida marah maina gudag giru ngoloyong ka dapur. Tekung Sirila oge geus ngurunyung deui bari mawaci kopi jeung dahareunana anu kawilang ngarareuna. Hensok dileueut atuh Kasep, ceuk Ceu Isah teu sirikna sagala diasong-asongkeun ka Jang Aji teh. Hatur nuhun pisan mak, ditampi atuh kopina, ceuk Jang Aji narimakeun susuguh pribumi. Ari Ujang teh saha? Mane Kasep-kasep teuing geuningan, ceuk Mang Ujang neuteub ka Jang Aji. Ieu teh namina Jang Rawun, Pak. Salame ieu abdi nyireruk sareng dipikannya ku kulawargana Jang Rawun. Ceuk Kang Jaya miheulaan ngajawab pananya Mang Ujang. Masya Allah. Nuhun pisan atuh Kasep, geus mikannya ka anak mak. Ceuk Ceu Isah siga anu reuwas. Ari Jang Aji mah ngan saukur ungeuk bari seuri. Ke. Nah, Kasep-kasep ieu disebut Jang Rawun. Ceuk Mang Ujang semu kerum ngan darak-dak we Kang Jaya nyaritakeun perkara Jang Aji pangna disebut Rawun. Sakumaha carita rekaan anu geus ditepikeun ku Ma Ucum ka dirina. Oh, gitu heunyakeun bae ari soal ngaran mah.
anu penting mah jag cek Ceu Isah netep Jang Aji. Jang Aji, Mang Ujang jeung Kang Jaya arunggut-unggutan tandani ngabenderekeun kana omongan Ceu Isah. Jalo, geus di mana wae atuh hidup teh. Karunya indung hidup mah. Meh unggal poe hulang jentul, mikiran anu jadi anak. Tanya Mang Ujang, sanggeusna ngarasa cukup basa-basi jeung Jang Aji. Sanggeus ngarenghap anu rada jero, ngandarak-dak we Kang Jaya nyaritakeun kabeh pengalaman anu karandapan ku dirina. Ti mimiti miang ti imah, tug nepi ka bisa mulang deui ka eta imah. Mang Ujang jeung anu jadi pamajikanana aralohok ngaregepkeun caritaan anu jadi anakna. Tah kitu mah oge Bapa, sabangsulna deui abdi kapayunan mah kalih Bapa. Abdi teh sejak nyuhungkeun widi hoyong mileuleungkeun Nyi Kenoh putrana Pak Ocid. Ceuk Kang Jaya mungkas carita hitung-hitungan ku nepikeun pamaksudanana. Ih, ari pikeun emak jeung Bapa mah nya bungah we anu aya. Pek kasep ku emak diidinan, lain kitu bapana. Tembal Ceu Isah kalayan nembongkeun ka bungah anu pohara. Heeh, Bapa oge ngidinan. Aya alusna ari ngarumah tangga jeung anu geus bukti kanyaahna mah. Ngan ari kahayang mah tong dadakan teuing. Bapa can boga bekal anu cukup pikeun waragad hajatanana. Pan anyar keneh kamusibahan. Ceuk Mang Ujang rada rumahuh dina tungtung omonganana. Kamusibahan naon Pak? Ceuk Kang Jaya cemu kerung. Teu langsung nemalan, malah ret Mang Ujang ngaret ka pamajikanana anu direret ukur unggek. Ieu Jalu, peuting kamari, karangken jeung duit meh beak digasap ku si Gempur jeung anak buahna. Malah mah duit di kamar hidup oge diringkit kabeh. Ceuk Ceu Isah kalayan paroman anu pinuh ku kakeheul. Beuh eta jalma, ceuk Jang Aji kekerot nahan amarah. Duh, kumaha atuh si Gempur teh malah beuki anggot ayeuna mah. Tadi basa enjing-enjing, meh-mehan nyelakakeun abdi sareng kulawargana Pak Ocid. Ceuk Kang Jaya sarua nembongkeun kakeheulna dina beungeutna. Aduh, nyelakakeun kumaha Kang? Ceuk Jang Aji kurang kerung. Aduh, sabenerna mah akang teh dicarek ku Bapa jeung ku Uma. Sangkan kejadian dina isuk tadi ulah dicaritakeun ka Jang Rawun. Tapi ari geus kacaletot kieu mah kumaha atuh? Nya sok we atuh Kang carioskeun. Ceuk Jang Aji siga anu banget penasaran. Mandarak-dak we Kang Jaya nyaritakeun kejadian isuk-isuk basa si Gempur jeung dua anak buahna ngajorag ka imah Mang Ocid. Lah bener ieu mah geus teu bisa diantep. Awas ya Gempur. Ceuk Jang Aji nembongkeun paroman anu keheul ka Cida. Tapi kade oma tong sologoto Jang Rawun. Ajian wewesehan si Gempur teh ayeuna mah beuki ngaronjat. Akang jeung kulawarga Bapak Ocid oge sabenerna mah bingung keneh. Teuing kunaon si Gempur teh teu tulus nyelakakeun. Da akang mah harita teh geus teu inget di bumi alam. Jang Aji kurang kerung ngadenge kekecapan Kang Jaya kitu mah. Tagueh panjang kana Jang Aji kanu jadi bapana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, lumayan lila Jang Aji jeung kulawargana Kang Jaya aruplek sagala diwangkongkeun. Wangkongan ngeunaan kawinan Kang Jaya jeung Nyi Kenoh meunang kamupakatan rek diayakeun sagancangna. Pajar teh demi kabagjaan anu jadi anak, tarangken anu aya keneh rek dijual kabeh pikeun waragad hajatan. Jaga heula nya hei.